tandur terlanjur portalnya pada ka Cirata ka itu kawan tuh eta kada ya tah kawan ayeuna abi bade ngevlog di daerah Ciharasas kawannya Kecamatan Cipeundeuy. Ayeuna abi bade lebet di payun tuh bade belok kiri lebet ka Gang Alitnya jalan Alit gitu maksudnya kawannya daerah Cimanggu gitu sama Bokmanggu. Pokona mah ayo kawannya orang pajangkeun ti dieu dimulaina kawannya. Tah. Jadi payun orang ngebelok kirinya kawan. Ieu teh jalan ieu kawan jalan Cirata Cipeundeuy Ciratanya. Jalan raya Cipeundeuy Cirata. Nah, di dia bade belok ya di payunnya. Orang nyobi ke jalan dianya. Bang itu mah nu ka Gunung Leutik kawan tuh. Nah, orang ka dieu tah. Daerah Blok Mangu kawannya. Jalanan mah saya tuh nya. Teh muntah salah daerah Blok Mangu kawannya. Oh, suka rapi, suka wani kita kawan. Soalnya mah kawan tuh dia mah jalan masih kieu teh. Patani oge. Jalanna tah acananya perbaikan kali mah gini kan. Soalnya abi to selami tengah langkung ka dieu kawan. Kapungkur mah kantos ka dieu abi teh nya. Tuh. Jalanan ieu nama awan sapali. Riis kadangnya tuh jadi ya nih kebun sampo ya namanya tadi itu pokoknya sawah gitu kebun sampo ya oh punten tuh jadi kebun sampo ya nama kawan yang kebun jagung kebun kurma dah itu sawah di belakang pare kawan jadi perkebunan ya sampo jalanan lumayan gugur dogan tadi beberapa tahun ke dia teh jadi pangling ini. Dia mah ieu usaha kayu. Parunten. Usaha kayu bade mah. Riis euy. Kebon awi kawannya.
Heuh. Mudun pisan. Awal-awal aku terima ayo lah dia. Aduh, gunakan krem hareup kumpul. 2M dek. Oh, sumpah nur cenah di dia mah teh. Aduh, si ibu sumpah nur dia. Oh, panur. Talandur teh. Mesin panur di dia mah. Kan gugur. Nah, jadi tiga kieu kawannya. Lebat perkampungan daerah Cikarasas. Kecamatan Cikarasas, kecamatan desa kawannya. Maaf kawan. Desa Cikarasas, Kecamatan Cipeundeuy. Kami kampung nama Blok Mangu. Blok 2. Tadi ada blok-blokan ya kawan. Daerah dia mah. Daerah blok-blokan namanya. Ya blok 2, Blok Mangu. Acak-acakan. Jalannya halus. Ya, udah tapi cuma kunang sama. Nah, jadi payutnya aya pertigaan kawan tuh. Yang kali itu dia mah rada butut ya, coba ke dia kan ya apa ke dia kawannya. Wah punten bang siapa jualan apa ya? Dia mah jalan rada awon kawannya tuh dan aya pengaspalan. Namun hujan mah cigak ya. Jadi aya balong gitu. Cigujubar. Nah, jadi aya nu kieu kawan. Wah, ibu. Jalan balong kawannya. Jadi keluar nanti di pas pertigaan anu bade ka Tugu kawannya. Pertigaan Cirata gitu.
pada ka Tugu sareng ka Cirata kayak di Payunnya sekedap deui kawan. Tuh tos ketinggalan di titik nya kawan. Tak ucing. Sebuah kancing deh. Sing katubruk. Tah kawan. Mana ieu? Itu nuti daerah Portal ya. Nu made ka Cirata ka itu kawan tuh. Eta ka daerah Tugu Cikadongdong. Tos ka dieu heula we nya kawannya kayak ku abi dilanjut deui videona nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.